Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Rasanti mancuh dina tangtunganana bari ngaturing hapanapasna. Rasanti ngareret kalebah Sandika jadi ngemplong hatena. Ningali Sandika nu geus leuwih teula ngarubuhkeun anu jadi lawana. Eyang Parasu anu keur ngajanteng nangtung bari nyekelan itek hideung. Harita dina lengkah anu tenang maju ka hareup. Sandika ngajrelat luncat saterusna nangtung di gigreun Rasanti. Bari ngararet ka buah hatena harita Rasanti ngomong lalaunan. Urang edena keunggulan Kang Dika. Tapi Eyang Parasu siga nama anu ayeuna bakal disingharepan ku urang. Urang kudu waspada Kang Dika. Bener Anti. Urang kudu waspada. Sabab urang can bisa mestikeun kumaha ajen wawasena Eyang Parasu. Mun teu pikeun ka ijen jajaten jeung urang, Eyang Parasu ngeureunkeun lengkahna. Dina jarak anu dianggap cukup terus ngajanteng bari ngabagikeun paneutepna ka Rasanti jeung Sandika. Harita Rasanti jeung Sandika kalerung musirkeun perhatianana ka Eyang Parasu anu samemeh nyarita teh. Harita ngahuleng atawa ngahaleuang tapi digerendeng wirahmana laguna tepugu. Rumpaka atawa saena oge teu jelas deui. Ngan kitu we ngagerenyem. Andika duaan memang lebay Rasanti. Sandika, dua murid kula bisa dirubuhkeun. Rubuh muridna ayeuna kali tinggal jeung guruna. Parang mungkas caritanana Eyang Parasu ngagerendeng ding haleuang. Rasanti ngaredet ka Sandika terus ngomong lalaunan. Kang Dika, Widian abdi nyobian pikeun ngayonan ieu Eyang Parasu Kang. Anti penasaran hoyong terang kana wawasena ieu Eyang Parasu. Jadi Anti nu bakal ngarepanana. Nyatana naon Anti? Tapi Anti kudu tetep waspada. Ulah nganggap enteng lawan. Akaina mundur Anti, Sandika bisa ngarti. Sartanya tujuan kana karepna Rasanti. Harita Sandika terus mundur ke tempat anu rada anggang. Rasanti musirkeun paneutepna ka Eyang Parasu. Bari terus nyarita. Jadi maksud Eyang Parasu mah ayeuna nu bakal nuliskeun ijen jajaten teh atawa kumaha? Samemeh ngajawab, Eyang Parasu ngahalang deui digerenengkeun.
Ya bener gitu Rasanti. Diri kula tadi geus nyarita sanggeusna dua murid kula dirubuhkeun. Mangka ayeuna mah bagean anu jadi guruna anu kudu maju ijen jajaten. Nya ari ayang para sore kabela murid anu salah mah kuring gitu bisa majar kumaha ya. Ngan ngarasahannya kalwe sabab saku nama yang parasut teh kudu ngabela jeung ngabantu murid anu salah. Anu geus jelas aya di pihak anu salah. Sanajan bener anu jadi murid salah, tetep kudu dibela. Sabab si Kardun jeung si Rikit murid kula. Jadi ayeuna buktikeun kemampuan Andika Rasanti. Sor manjuna Rajang, rubuhkeun diri kula. Rasanti ngarasa penasaran jeung hayang gangcang nganggeuskeun masalah anu kedising hareupan harita langsung ngabangun pasangan pikeun majuna raja ngagunakeun jurus pedang kilat bumi. Sanggeusna saga diri harita Rasanti nyarita deui. Jadi maksud ayang parasute kuring anu kudu majuna rajang ieu teh bener gitu Rasanti. Anti Andika teu kudu asa-asa majuna rajang rubuhkeun diri kula. Mun mampu harubuhkeun diri kula, mangka dua murid kula rek sinaeureun makalangan deuleu. Hade mun kitu mah ayeuna kuring anu rajang hiya Surewat Cirung Rasanti majuna rajang bari metakeun bedogna ngagunakeun jurus pedang kilat bumi. Kira-kira jarak salengkah deui panarajang Rasanti keuna kana sasaran harita ayang parasu ngalepaskeun cekelan dengan katuhuna kana iteu kideung ponokna. Iteu teh siga anu bisa gerak sorangan harita ngabresak mapag sabetan bedog Rasanti. Syuh tang bletok bedog Rasanti potong jadi dua bagian mangsa bantrok jeung iteu kideungna eyang parasu. Malah bantrokan bedog jeung iteu kideung harita Rasanti tepikeun ka ngadeuleuh mundur ka tukang. Iteu kideung anu panjang muru kalebah leungeun katu eyang parasu. Rasanti mancukeun tangtunganana dibarengan ku kakaget ningali bedogna kari tinggal sapotong. Harita ngalungkeun bedogna anu potong geus kitu ngabangun pasangan saga diri pikeun narajang deui ngagunakeun jurus tapak darah suci. Eyang parasu musurkeun paneutupna ka Rasanti. Terus nyarita deui dimimitian ku ngagerendeng ngahleuang bejeng tupugu.
masih kene panasaran sigana Marasanti. Reka gunakeun keampuhan dampaleungnya. Jurus tapak darah suci. Ulah ge nyaho memang ampuh digunakeun ke lawan anu lemah. Saur gunakeun eta jurus rubuhkeun deuri kula. Bener, jurus tapak darah suci yang Parasu. Kuring bakal maju darajang. Hiya! Jurelat Cilung Rasanti maju naraja ngagunakeun jurus tapak darah suci. Sapasang dampaleungeunna mangrupa ancaman pikeun anu jadi lawan. Hayang Parasu minahkeun iteuk hideung pondokna kana ceklan leungeunna anu beulah kenca. Dina kayan teu ingkah ti tempatna harita leungeun katuhu Eyang Parasu dipake ngabendung panarajang lawan. Sapasang dampal leungeun Rasanti pilih genti dibendung ku leungeun katuhna Eyang Parasu. Rasanti ngagerok kaget pari ngabangkieung mundur ka tukang sababaraha lengkah. Balukar panarajangna nu dibendung ku leungeun katuhna Eyang Parasu. Sedengkeun Rasanti harita anu ngabagikeun atau anu ngabangkieung mundur ka tukang gancang ngajaga kaseimbangan badana. Bangkieung daligdeug raneg Rasanti ngeureunkeun sukuna anu ngadaligdeug. Bari mansukeun tangtunganana harita Rasanti ngatur renghapan napasna. Kituna teh dibarengan ku perasaan kaget anu lain di kieuna. Kakuatan daya pangbendung Eyang Parasu anu saukur ngagunakeun leungeun katuhuna wungkul mampu ngabendung jurus tapak darah suci malah tepikeun ka Rasanti ngabangkieung kadorong mundur ka tukang. Sandika anu ngabandungan kana eta kajadian jadi kageteun oge. Sandika jadi ngarti Eyang Parasu geus tepi kana tahapan ilmu silat tingkat tinggi. Bari merhatikeun kajadian anu kelumangsung. Harita Sandika ngupatina jero hatena. Ningali kana kaya anu kelumangsung. Jelas Eyang Parasu mibanda kakuatan ilmu anu teu bisa dianggap enteng. Engke mah aing kudu tatan-tatan. Pikeun saga diri mun kaya kieu mah. Sabab bisa wae Rasanti bakal diungkulan aja pangartina ku Eyang Parasu. Eyang Parasu jelas mangrupa lawan anu berat. Sandika sayaga diri. Mun Rasanti anu wanoja nu dipikat cintana tepikeun ka bisa diungkulan aja pangartina ku Eyang Parasu, mangka dirina anu kudu maju. Rasanti masih kene panasaran sigana mah harita ngabangun di pasangan. Malah Rasanti langsung nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun jurus pamungkas tapak darah suci. Bari merhatikeun nuju lawan harita Eyang Parasu nyarita deui. Bisa ngartian dika ngarasa panasaran Rasanti. Anu mata krek maju dina raja ngagunakeun jurus pamungkas tapak darah sucinya. Gunakeun kakuatan taga lapisan sampai nuhuna Rasanti. Sugan we mampu ngarubuhkeun diri kula. Bener kuring rek ngagunakeun jurus pamungkas yang kuring masih mampu nuliskeun ijajajaten Eyang Parasu. Tadah jurus pamungkas tapak darah suci Eyang Parasu. Heya! Jurelat Cilung Rasanti maju naraja ngagunakeun jurus pamungkas tapak darah suci dibarengan ku kakuatan talaga lapisan sapinuhna.
Dina kayaan teingkah di tempatna harita Eyang Parasu ngabendung panarajang lawan ku leungeun sabelahna anu katuhu. Panarajang sapasang leungeun Rasanti nu pilih genting ngarahkan anggota badan lawan dibendung dewe ku leungeun katuna Eyang Parasu. Sohiu, siuk Rasanti ngagero kaget bari ngabangkeung kadorong mundur ka tukang. Meh-mehan rubuh ngababangkang, tapi gancang Rasanti ngajaga kasaimbangan badana. Bangkeung, loligdeug. Rasanti ngeureunkeun sukuna anu ngadaligdeug. Rasanti mancukeun tangtunganana bari ngatur renghapan napasna. Daya pangbendung leungeun katu Eyang Parasu lain bae mampu ngadorong badan lawan. Tapi Rasanti jadi ngarasa nyerit tulang sandi dina sakujur badana. Karasa nyeri ngajadikeun Rasanti ngahuleng karep hayang neruskeun tarung, tapi sakujur dina kayaan nyaleri satulang sandi pamohalan bisa neruskeun tarungna. Rasanti sumengir nahan ka nyeri. Ningali kana eta kayaan Sandika ngajoelat luncat saterusna nangtung di gireunna Santi. Bari ngareret ka Rasanti harita Sandika terus ngomong lalaunan. Anti, ulah maksakeun diri atuh eno giliran akang. Anu ayeuna bakal ngayunan Eyang Parasu. Akang jadi penasaran. Hayang ngabuktikeun kahebatan ilmuna Eyang Parasu. Wayana anti mundur. Anti udah mundur, Kang. Tapi kade sing hati-hati, Kang. Eyang Parasu mimbana kekuatan tenaga lapisan anu luar biasa, Kang Dika. Mudah-mudahan Kang Dika tiasa ngungkulan Eyang Parasu. Rasanti harita terus lempang muruka tempat nurada anggang. Sedengkeun si Banteng Wulung jeung Ayu Manganti ningali Rasanti mundur, harita jadi kageteun. Si Banteng Wulung harita nyarita ditujukeun ka Ayu Manganti. Wah, ngenyaan di luar dugaan ieu mah ngayu. Nganu mantra Rasantian mundur ngoge lantaran ngeunggeus henteu mampu haneruskeun narungna. Sang berakali maju narajang kalaka Rasantian nganu dalig-degan ngejeng bangkeungan. Ngeta si Eyang Parasu teh bogaan nganguatan nganu hebrat ngatumun kitu mah nya. Ningali kana kajadian anu langsung mah jelas. Rasanti sanes tandinganna Eyang Parasu Mang Anteng. Kekuatan tenaga lapisanana memang luar biasa. Padahal dina ngabendung panarjang lawan saukur kuleungeun katu wungkul, bari dina kaya henteu ingkah di tempatna, tetep nageun dina tangtunganana. Ngenya bener ngitu ngayu. Napina mudah-mudahan we Sang Dikaan bisa ungkulan si Eyang Parasuan. Ngeus aki-akian napina ngalakabelaan muridna nganu lakukeun tindakan kang jahatan. Ngeta nganu henteu manuju manganteng mah kitu ngayu. Eyang Parasu geus kapangaruhan ku anu jadi muridna sigana mah Anteng. Tuh perhatikeun. Perhatikeun Mang Anteng. Kayan Sandika gisaga diri pikeun tarung ngayunan Eyang Parasu ngagantikeun Rasanti. Si Banteng Wulung musirkeun perhatianana ka tempat kajadian. Harita Sandika gisaga diri pikeun ngagantikeun Rasanti. Harita Sandika bakal ngagunakeun ulin kaluhunan jeung jurus balaga digdeg nu diharapkeun bakal mampu ngungkulan nu jadi lawan. Ningali Sandika nu bakal ijen jajaten jeung dirina. Harita Eyang Parasu musirkeun paneutepna ka Sandika baitus nyarita. Saperti biasa dimimitian ku ngahaleuang digerenengkeun.
Andi kagening ayeuna nu bakal ijen jayaten ngayunan diri kula Sandika. Hayang ngajajal kekuatan diri kulanya. Memang sakuduna bela kalau dipika cinta. Sanu nyaho Andika bakal mampu ngarubuhkeun diri kula. Kuring memang hayang ngabuktikeun kakuatan jeung kemampuan anjeun yang parasu. Anu mata kaina kuring anu bakal majuna raja. Urang mimitian eyang. Surelat cung Sandika majuna raja ngagunakeun ulin karuhunan. Dikombinasikeun jeung jurus balaga digdeug. Panarajang lawan anu datang ku eyang parasu henteu disingkahan. Masihna kayan teu ingkah di tempatna harita Panarajang Sandika dibendung ku leungeun katuna eyang parasu. Panarajang lawan jadi rentas di jalan. Sohiuk daligdeug. Sandika ngadaligdeug kadorong mundur ka tukang sababarengtah. Mangsa Panarajangna dibendung ku leungeun katu eyang parasu. Sedengkeun eyang parasu tetep nagen di tempatna. Sandika gancang mancukeun tangtunganana bari ngaturing hapanapasna. Kituna teh di barengan ku ngarasa kaget kakuatan pangpendung eyang parasu anu hebat lain bae sakabeh Panarajang Sandika rentas di jalan. Tapi bantrokan kakuatan tanaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing ngajadikeun Sandika anu ngadaligdeug kadorong mundur ka tukang. Sandika jadi panasaran harita sagadi diri majuna raja ngagunakeun jurus balaga digdeug. Ningali Sandika geus sagadi diri eyang parasu terus nyarita. Rek biro deui ngagunakeun jurus anu sejen sigana mah Sandikanya. Sor gunakeun sakabeh kakuatan jeung kemampuan Andika. Hayang nyaho tepikeun ka mana kakuatan jeung kemampuan Andika. Mampu henteu ngarubuhkeun diri kula. Urang teruskeun ijen jajatena yang palasu. Sok lah. Lu jual gua beli sok. Jurus balaga digdeug. Daligdeug. Sandika majuna raja ngagunakeun jurus balaga digdeugna. Tapi seperti tadi dewe, setiap Panarajang Sandika tetap bisa dibendung ku leungeun katuhuna eyang parasu. Leungeun kencana mah teu digunakeun. Cukup ku ngagunakeun leungeun sabelah mangsa ngabendung setiap Panarajang anu jilawan. Daligdeug. Sukyuk. Tegas. Daligdeug. Syuk tegas. Bangkieun. Sandika ngabangkieun kadorong mundur ka tukang sababaraha lengkah. Mangsa bantrokan kakuatan tanaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing. Bangkieun. Daligdeug. Raneg. Sandika ngeureunkeun sukuna anu ngadaligdeug ka tukang terus mancukeun di tangtunganana bari ngatureng hapanapasna. Bari musirkeun perhatian kanu jilawan, Sandika ngomong dina jero hatena. Aduh, yang parasu ilmu silat memang hebat. Setiap Panarajang bisa dibendung.
kulengan katuhuna dina ngamedung panarjang lawan saukur ngagunakeun leungeun sabeula. Anu leuwih ngagekeun mah kakuatan tanaga lapisanana memang luar biasa. Geus dua kali dari aing kadolong menuju ka tukang. Ningali kana ieu kanyataan. Tolang sia moal mampu ngukuran Eyang Parasu. Tapi penasaran kene. Hayangnya mereka gunakan jurus pamungkas tapak samanggeti. Sandika akhirna nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun jurus pamungkas. Jurus pamungkas tapak sambang getih. Sedengkeun Eyang Parasu bangun anu geus bisa nebak kana kayan Sandika anu bakal ngagunakeun jurus pamungkas tapak sambang getih. Harita Eyang Parasu nyarita ditujukeun ka Sandika. Kula geus bisa nebak Sandika. Andika bakal ngagunakeun jurus pamungkas minangka jurus andalan. Jadi penasaran hayang ngebuktikeun kahebatan jurus pamungkas Andika. Saorgan sak gunakeun eta jurus pamungkas robohkeun diri kula. Mun bener mah mampu ngarobohkeun diri kula. Ukuring bakal dibuktikan Eyang Parasu. Sok tong ngacablek wae sia. Tanah jurus pamungkas tapak sambang getih. Joremat cilung Sandika maju nerajang. Ngagunakeun jurus pamungkas tapak sambang getih dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Waktu panarajang lawan datang, harita kayan Eyang Parasu tetap teingkah di tempatna. Sapasang dampaleungeun Sandika pilih genti dibendung ku dampaleungeun katu Eyang Parasu. Sukyukekekeas. Leungeun katu Eyang Parasu lain saukur ngabendung wungkul. Tapi dampaleungeun katu Eyang Parasu ngahantem dada Sandika anu geus teu sempat disingkahan. Sandika ngagaronahan ka nyeri bari ngabangkieu mundur ka tukang. Meh bareng rubuh ngabebengkang, tapi Sandika masih kene bisa ngajaga kasaimbangan badanna. Bangkieung. Daligdeug. Raneg. Sandika ngeureunkeun sukuna anu ngadaligdeug. Mancukeun tangtunganana bari sumenginahan ka nyeri. Rasakan nyeri anu satadina ngan saukur di beulah dada anu kabeunangan ku panarajang lawan. Harita Sandika ge jadi ngarasakeun nyaleri satulang sandi. Ningali kana kayan Sandika seperti kitu si Banteng Wulung kaudang marahna. Ngareret kayu manganti betus cerita. Wah, Sandika aing ngoge katingalina ku manganteng mah ngeungeus henteu sanggup pandaruskeun narungna. Manganteng jadi manasaran hayang buktikeun kahebratan sing Eyang Parasuan ieu mah ngayu. Teu kedah maksakeun diri Mang Anteng. Betra Santi sareng Sandika ge henteu mampu Mang. Punten sanes abdi teu percanten kana kahebatan Mang Anteng. Namun memang kanyataan Eyang Parasu mibana kakuatan anu hebat Mang Anteng. Yeah. Mang Anteng biar kerasa memanasaran we. Hayang dibangbuk siap bang batokna kuruyung gedean Mang Anteng siang urang ajaran. Si Banteng Wulung nyabut luyung gedean. Dorog-dorog kacilong si Banteng Wulung langsung ngabedegan nangtung di hareupeun Eyang Parasu. Ningali si Banteng Wulung anu ngabedegan nangtung di hareupeunana. Harita Eyang Parasu terus nyarita. Dongeng neng neng nunaning nunanuninang.
neneng nunanunaning Andika ge ngarasa penasaran sigana mah yang ngajajal diri kula Banteng Wulung. Diri kula tangtungan badan Andika anu badigo tagih gul. Boga kekuatan tenaga anu rosa. Tapi eta teu bisa dijadikeun jaminan bakal mampu ngarubukeun diri kula Banteng Wulung. Menyem naon sah balaka tukak. Ente loba ngomongan maneh ngeyang parasuan. Mokona mah ngurang manasaran ngayang buktikeun kahebratan kakuatan ngelmu maneh dina. Geus kolotan napina Messi ngabeng la murid anu sanglah. Ngeta mah sarua ngejeung blakok kujubar maneh masa ngeyang parasuan. Rangsakeun sia mana raja ngurang bersadan sebuah batok maneh. Duga jeleng si Banteng Wulung majuna rajang bari metakeun ruyung gedena rek babuk sirah lawan. Harita yang parasu tetep teingkah di tempatna. Anu jadi kaget keur si Banteng Wulung waktu ruyung gedena ditakis ku leungeun kenca yang parasu. Ruyung gede teh ngeleweng kagigir dituturkeun ku si Banteng Wulung anu ngajak jaga tukang. Syuhyuk jarig si Banteng Wulung anu ngajarig jaga tukang harita mancukeun tangtunganana. Ruyung gedena lain bae ngoleweng kagigir waktu bantrok jeung leungeun kencana yang parasu, tapi leungeun katuhu si Banteng Wulung anu nyekelan ruyung gedena asa komper. Si Banteng Wulung masih kene panasaran sigana mah harita saga di diri. Bari merhatikeun nu jadi lawan si Banteng Wulung terus carita. Nanguatan leungeun maneh memang hebrat yang parasuan. Lebih nangurang mua ngarek munuran arana lawanan jeung lemang anu kang jahatan mah sang najan teprikeun kang ajal bing nasah henteu neon-neon ngeukeun ngurang masyah golobok kolopok ngurang ajaran rangsakeun deui siah mana rajang aing. Duga jeleng si Banteng Wulung maju dina rajang kakuatan panarajang nak leuwih dironjatkeun. Tapi yang parasu tetep teingkah di tempatna. Ruyung gede si Banteng Wulung ditakis ku itu kideung pondok dina ceklan leungeun kenca yang parasu. Kajadianna ngagetkeun deui we si Banteng Wulung. Sabab waktu ruyung gedena dibendung ditakis ku itu kideung yang parasu. Akibat tina bantrokan harita ruyung gede si Banteng Wulung lepas tina cekelanana. Saterusna leungeun katu yang parasu ngepret beuteungna nu jadi lawan. Katinggalina mah kepretan bangun anu taya tanagaan, tapi akibatna harita si Banteng Wulung ngabangkiung mundur ka tukang sababarengka. Syauhyuk puruntang ruyung gede lepas tina cekelan disusulan kepretan kana beuteung si Banteng Wulung. Set kepret deh. Wah, beuteung jadian sia kalapok. Urang ngajaran beuteung aing kebenangan. Si Banteng Wulung ngagerok kaget benahan ka nyeri. Terus kabangkiung mundur ka tukang sababarengka. Nyai sirikit si pedang hangit jeung sarkadun ningali anu tarung eueuh anu mampu ngimbangan kakuatan ilmu guruna. Harita duanana je padang ngumbar ka sukahatena.
Nyai Sirikit nyarita semua anu ngagero. Hei. Nah Santi, Sandika, maneh duaan sanajan bener mampu ngarebukeun aing jeung Kardun. Tapi kangaranan tarung ngalawanan ayang Parasu mah gulu kuring, paraneh duaan dengar sadas. Eueuh nanaonan kakuatan jeung kamampuan maneh duaan teh woi. Terus maneh deui Banteng Wulung kalahkah pangawakan we badagu tangi gul kawas buta. Saukur dikepret beuteung ge langsung ngabangkieun geuningan. Sarkadun milu nyambungan kana caritanana Nyai Sirikit. Oi! Rasade, woi! Kabuktian nama oi! Hahaha. Ngalawan teuing, wali tarung ngalawanan guru dewek. Rasade Sandika. Si laing duaan geus jelas di pihak anu kasoran eleh jajaten sia Sarasanti Sandika. Jeung iling oge sia tangiku baligo Banteng Wulung. Leuwih hadi ari ini tinggalkeun di patempatan sia. Abah selamat mah sia goblok. Asok aja kali ini si Sandika jeung si Banteng Wulung. Rasade. Si lain kabeh mun teu ini bakal dibinasakeun sia. Yang Parasu ngabagikeun panentepna ka Rasanti jeung Sandika katut si Banteng Wulung bari terus nyarita. Saperti tadi we samemeh nyarita di mimitian ku ngahaleuang anu gegerem dengan bajeng tepunggu. Durang danganing dolaling durang nuningang naningang naningang nunanuninang nunanuninang kakuatan ilmu Sirawing anu mager ieu kampung kahuripan ku dari kula bisa ditembus. Terus ayeuna andika tiluan anu kasup keluargana Sirawing ta nu mampu ngimbangan ajen pangarti kula. Jadi rek saha deui anu bakal maju ngayonan diri kula ha? Nu diharepkeun ku diri kula satalina masugan we bisa pagih jeung Sirawing. Kula hayang ngajajal karena kekuatan ilmuna. Anu saterusna Sirawing bakal ngaku tunduk taluk ka diri kula. Nunang ing nunang anjing edan. Si Banteng Wulung anu geus bisa mansukeun tangtunganana harita bari ngarasakeun kanyeri dina lebah beuteungna anu dikepret ku Yang Parasu jadi beuki tambah kahudang amarahna. Sabab Yang Parasu bangun anu nganggap enteng ka Sirawing. Wah, bade ngentong wakas sombongan siap Parasuan golobog sidong tot bool sagede dawegan. Mangke ngejeng ngomongan kang ngawing-ngawing bakal ngakuan tundukan kang maneh sia golobogan, si goreng patutan, si jangkar kehedan. Maneh murang ajar sia wani nyerita nganu ngawas ngitu ka kang ngawing-ngawing ngasa aing panghebratna golobog. Bogaan ngelmu maneh memang kolopok si belakok kujubaran sia. Maneh sarua ngejeng nang tangan ka kang ngawing-ngawing sia Parasuan. Nying edan ngomong naon jadi goblok. Memang benar kula nang ijen jajaten ka Sirawing. Ngan hanya ka Sirawing na eueuh di dieu sa Banteng Wulung. Kangaranan dari kula geus mampu datang ka dieu bisa nembus kakuatan ilmuna Sirawing anu mager ieu pilemuran. Kandung harti kakuatan ilmu kula leuwih punjul Banteng Wulung. Anu matak ceuk kula ge Sirawing bakal tunduk taluk ka diri kula oge. Dularing walung dinang
Nunang-ning, nunang-ning, dang ding dung mang dadang jeung mang udung gegel anjing. Wah, maneh bener-bener sombongan pisang sia parasuan. Ngasa ngaing pang jagona, ngasa aing pang hebratna. Lamunan geus aduh hareupan mah ngarek nyahoan sia. Maneh ngalu bakal minta ngampun sia golobog. Nyai Siriki si pedang hangit harita gancang nyambungan kana caitanana si Banteng Wulung. Hei, Banteng Wulung. Si buta terong. Guru aing ayang parasu eueuh ti dituna deui. Make kudu minta ampun ka Sirawing sagalupa. Eueuh ti dituna. Sakumaha hebatna ilmu Sirawing. Moal mampu deuleu sia ngimbangan kakuatan ilmu ayang parasu guru aing. Maneh ngimpi sa Banteng Wulung. Maka jeung ngabayangkeun Sirawing bakal mampu ngungkulan kakuatan ilmu ayang parasu. Eueuh. Guru aing ayang parasu pantes jadi muga ilmu pang hebatna oge. Geus bisa mastikeun mun Sirawing aya di dieu. Ayeuna manehna geus deku sujud di hareupeun guru aing sia. Nyai Sirikit teu kebat nyaritana ngadadak langsung eureun lantaran